Sirawing Niti. Sorot Panon Rasanti alias Munarsi, sakapeung galak gular giler, galak mataksieun anu borangan, sakapeung deui ciga anu melong kosong, arang ngiceup seperti jalma biasa. Kitu nate lantaran aya dina pangaruhna Nini Karimun Sakti. Dongeng Sunda Roman Silat ngajujut laku mapai rundayan carita hiji jajaka katurunan Jawara Sunda. Sirawing Nitis. Sanca dawuk cengkat nangtung muterkeun paneteupna kasabudereun eta patempatan, narik napas panjang bari ngagerendeng ngomong sorangan. Di mana aing bisa manggihan si topeng mayitnya? Sanajan bener arwah panasaran kibuyut ireng anu sumanding geus mere pituduh mangsa diri aing ngayakinkeun ilmu, tapi tetep nu ngaran si topeng mayit cenah boga ilmu anu luar biasa. Kadinya aing kudu guru ilmu. Ku cara kitu kakara bisa malaskan nyeri ka Sirawing. Sirawing Nitis digarap Kumang Inoy, naskah Yasana Yater, pangreka jeung panyeup sora Nopan Cahya Lagawa, pangjejer gawe Muhammad Ismail Haufansa. Syukuramun kitu euy. Nu matak dina ngalaksanakeun pamaksudan poe isukan ulah nepikeun ka gagal deuleu nya. Sabab lamun nepikeun ka gagal, bakal landai bae urusan urang dina ngalaksanakeun parentah di si topeng mayit teh deuleu euy. Beres Ki Guru, sing percaya Ki Guru, poe isukan mah make kudu jeung gagal Ki Guru. Tah, aya namun kitu mah geus waktuna sare euy, geus waktuna leureuh nya ayeuna mah. Ayo urang sare euy. Hep ya. Ngan sajorelat jeung sakalacat, Mbah Camati Sakti si setan galunggung naik kana luhur tatangkalan, terus nyempot dina dahan anu gede, kawilang geus kalati sare dina luhur tatangkalan. Aji Sutra nurutan sare dina dahan tatangkalan. Ngan cara naikna Aji Sutra mah tangtu beda. Manehna mah naik teh ngangsrod seperti jalma biasa anu naik kana tatangkalan. Duanana terus salare nganti datangna wanci berang, nunggu mangsa pikeun ngalaksanakeun karep jeung pamaksudanana. Aji Sutra bakal datang nepungan kulawargana si poe isukna. Bener be, Aji Sutra datang ka imahna Sirawing. Jaka Sinangling jeung Ayu Manganti utama nama ngarasa kaget
ku kadatangan Aji Sutra dina waktu harita. Sanggeusna silih bagiakeun sakuma mistina, Aji Sutra negrakeun maksud kadatanganana dina waktu harita. Sikep jeung caritaan Aji Sutra bener-bener ngagamarkeun rasa kaduhung lantaran geus nyieun kasalahan ejeng teu sopan ka Jaka Sinangling katut ka Ayu Manganti lantaran tina kasalahpahaman. Sanggeusna ngebrehkeun pamaksudanana anu ngarasa kaduhung ejeng menta hampura tina sagala rupa kasalahanana. Aji Sutra mungkas caritaanana. Tah, jadi kitu jelas nama. Pangda ayeuna dongkap nepangan ka dieu teh ku hoyong Balumbang Timur supaya ieu hate jadi tenang. Jaka Sinangling jeung Ayu Manganti silih teuteup, duanana masih keneh can bisa cumarita. Saraswati salaku hiji indung tur leuwih kolot batan anu araya di dinya. Jadi surti kana eta kaayaan. Harita Saraswati terus kedalisan. Satiap jalma anu rumasa kana dosa sarta kasalahanana, lian tieta oge menta pangampura secara jujur tur nembus kana batina. Memang sawajibna kudu hidup duaan di hampura. Sabab lamun urang tengah hampura malah sarua jeung nyieun dosa kasalahan anu eueuh bedana jeung anu menta di hampura. Kitu tah. Jaka Sinangling jadi era ngadenge Saraswati anu jadi indungna nyarita kitu. Jaka Sinangling terus kedalisan. Nya urang sami-sami be atuh silih hapunten ngeunana eta mah teu kedah disabit deui anu tos kalangkung mah atos be nya. Ayu Manganti oge dina waktu harita milu mairan caritaan. Tos henteu kedasar emu tanaon-naon deui ayeuna mah Kang Aji. Margi di antara urang parantos Balumbang Timur. Biasa ari kelapatan mah sok rajeun aya dan nuju dengan jami mah kitu atuh Kang Aji. Sanggeusna Balumbang Timur kitu mah ku sikep ejeng panarimaan ti pribumi anu daria bisa katingali paroman Aji Sutra anu tenang. Saterusna bisa ngobrol deui anu sejena. Tina hasil eta obrolan, akhirna Aji Sutra bisa nyaho yen si Rawing tetela eukeur init nyelidik kaayaan si Topeng Mayit. Bari sakalian rek neangan laratan ngeunaan Rasanti adina Jaka Sinangling. Saraswati anu harita cumarita. Salaki ibu memang penasaran hayang nyelidik ngeunaan si Topeng Mayit. Anu beuki dia teh tinakanana jeung pangaruhna oge kakawasaanana tambah kuat. Hiji bukti ku ayana paguron Topeng Laras. Aji Sutra narik napas panjang bangun anu nganglu lantaran memang si Topeng Mayit geus ngalindih kulawargana. Lain bae bisa mihukum Laras Anting anu jadi adikna, tapi Juragan Gandara mah nepikeun katega diri saking ku teu panuju kana tindakan Laras Anting. Abdi salaresna prihatin pisan Bu, kulawarga janten ancur gara-gara si Topeng Mayit. Pun bapa manugikeun ka hanteuna saking ku teu panuju kana tindakan pun adi anu kersa dipihukum ku si Topeng Mayit. Saraswati neuteup antep ka Aji Sutra terus kedal di lisan. Urang memang kedah tabah dina nying hareupan cocoba. Sabab cocoba teh mangrupa ujian keur urang. Tabah bari sabar tur tawakal mangrupa jimat parepena dina ngimbangan eta kaayaan. Loba deui obrolan-obrolan anu sejena. Nu jelas Saraswati jeung Jaka Sinangling katut Ayu Manganti milu ngarasa prihatin ku nasib kulawargana Aji Sutra anu geus jadi korban tindak tandukna si Topeng Mayit. Sanggeusna ngarasa cukup na tamu, Aji Sutra terus amitan bari janji dina hiji waktu rek datang deui nganjang pikeun manjangkeun babarayaan. Saurang oge taya anu curiga upama datangna Aji Sutra ngan ukur nyandiwara.
Sajaruning lumampah rek nepungan Mbah Camati Sakti si setan galunggung di tempat anu geus ditangtukeun. Aji Sutra seri sorangan bari ngomong dina jero hatena. Nyaan, kabenaran pisan si Rawing keur ini bakal leuwih lugina jeung laluasa pikeun Mbah Camati Sakti dina ngalakukeun tindakanana. Sabab nu kaasup hitungan teh nyata bisi aya si Rawingna kawilang jalma anu memang teu bisa dianggap enteng ajen pangartina. Dasar mang bodoh kabeh ta beunang ditipu ku aing. Waktu Aji Sutra tepi ke tempat anu ditangtukeun, Mbah Camati Sakti geus ngadagoan. Barang datang oge Aji Sutra, langsung be Mbah Camati Sakti tumanya. Kumaha hasilna? Lancar ngalaksanakeun pemaksudan teh? Aji Sutra netep ka Mbah Camati Sakti si setan galunggung, nyerenge seuri terus ngajawab. Beres Ki Guru, kabehanana beunang ditipu. Percayaeun pisan ye ka kuring. Kuring dibagiakeun kalawan Daria. Bener-bener lancar ye segala rupana Ki Guru. Si Rawing kumaha euy? Aya di imahna toh? Tah, nu matak ieu ye anu jadi leuwih lugina jeung laluasa dina ngalakukeun tindakan teh Ki Guru. Si Rawing keur init eueuh di imahna. Urang bakal leuwih laluasa ya Ki Guru dina ngalakukeun tindakan. Kieu ye jelas nama tadi teh Ki Guru. Aji Sutra terus ngabejakeun kajadian anu tadi disorang ku dirina waktu nepungan kulawarga si Rawing. Kabehanana ditetek taya anu kaliwat. Mbah Camati Sakti si setan galunggung ngabandungan kalawan pinuh perhatian. Delila Aji Sutra terus mungkas guaran caritaanana. Tah kitu tadi teh Ki Guru. Jadi aya namanya urang geus teu kudu mikirkeun deui si Rawing. Mbah Camati Sakti unggut-unggutan anu asup kana itungan manehna oge pangna Aji Sutra kudu ini teula nyandiwara nyatana si Rawing. Sabab Mbah Camati Sakti tacan bisa yakin upama nepikeun ka ijen jajaten jeung si Rawing bakal mampu atawa moal ngungkulan ajen wewesen si Rawing. Mbah Camati Sakti si setan galunggung terus nyarita deui. Gitu mah oi, memang bakal leuwih laluasa tindakan urangnya. Sabab moal make kudu adu harapan jeung si Rawing sagala rupa. Ngantung hati urusan urang teh bakal beres. Geus beres urusan urang mah nya. Urang tinggal init nyingkurkeun diri. Tah geus kaluhan kieu mah yo, ilaing tinggal nunggu hasilna we nya. Tinggal dewek ieu mah anu ngalakukeun tindakan ngabereskeun si Jaka Sinangling jeung Ayu Mangantitnya. Nya kumaha Ki Guru we ari kuring mah. Sabab dina pipiludana oge jelas kuring moal aya hartina. Sabab pangarti eta dua jalma aya di saluhureun kuring. Hartina leuwih pun jabatan kuring Mbah. Nu batak tungguan we nya engke hasilna si lain di dieu. Sanajan Jaka Sinangling jeung Ayu Manganti lumayan elmuna. Kangaran anjing hareupan dewekna moal mampu naon-naon deuleu sim percaya ka deweknya. Dina poe eta saperti biasa Jaka Sinangling aya di kebon nyedek kabeurangnakeun Ayu Manganti datang nganteran dahar. Duanana terus dalahar bareng bangun anu nikmat pisan. Dina sikep jeung tetepan oge caritaan sarta rengkak paripolah teu leupas tina rasa kadede jeung mamanis cinta. Kitu tea mah da pugu salaki jeung pamajikan anu acan mangkuk lila pangantenan. Ayu Manganti anu harita keur cumarita. Teu nyangki abdi mah Aji Sutra nyatria oge geuningannya Kang. Sumping ka urang rumasakana kasalahanana malah dukikeun ka akhirna mah Balungbang Timur. Sadar geuningan ta Kang jalma teh. Ari kitu teh mah lantaran kapikir meureunan Ayu urang mah teu ngabogaan perasaan goreng.
Piraku we da Aji Sutra oge lain jalma jahat pan. Jadi baraya ayu namanya. Ayu kumaha tah? Henteu kagagas. Ayu manganti rada ngadilak kasalakina. Kagagas naon ari Kang Angling? Sok rupi-rupi bae taon teh kade ulah neangan pucuk ti girang ieu. Maksud akang teh inget deui waktu keur masih aya di tempatna Juragan Gandara atawa ngabayangkeun mun jadi ka Aji Sutra. Moal saperti jeung akang meureunannya. Tinangtu ayu manganti jadi jalma anu senang. Panjeng akang mah kieu ye, urang lemur anu taya kaboga. Ayu manganti nyiwit ka Jaka Sinangling, bari terus nyarita deui. Nyawa Kang Angling mah kitu geuningan. Ngadoneangan pucuk ti girang ieu mah. Memang anu dipilarian ku abdi teh kasenangan hirup anu dumasar tina kakayaan. Sanaos raja kaya seueur oge Kang, teu centang tos jadi kasenangan, pikeun kasenangan hirup Kang. Oh gitu. Atuh mun kitu mah akang deui bae nya anu meunang lamun dibandingkeun jeung Aji Sutra mah nya. Tos ulah ngobrolkeun kana bae Kang. Lalakon anu lawas ka tukang mah henteu kada diobrolkeun deui. Nu penting urang baris nyorang poe-poe anu bakal datang Kang. Ayu manganti nyaranekeun awakna kana badan Jaka Sinangling bari terus ngomong deui lalaunan. Upami ieu mah Kang, mun upami dikerasakeun urang dipercanten ku nu maha kawasa kaduh turunan. Kang Angling palain nyikalan awewe atanapi lalaki Kang. Nya lamun bisa nawar mah kahayang ieu mah nya nyikalan teh lalaki Ayu. Nah Kang, da istri oge sami. Ari nyikalan awewe mah tereh incuan, akang tereh kolot. Mun nyikalan lalaki mah pan moal tereh kolot, akang bisa awet ngora. Ngewa bet kitu Kang Angling mah alim kolot geuningan. Da kangaranan ngalakonan dina kahirupan mah umur bakal nambahan, nya pasti bakal ngalotan atuh Kang. Dina kaayaan keur ngobrol saperti kitu. Harita aya anu rentang-rentang datang lalaki kolot anu taya lian ti Mbah Setan Galunggung, Mbah Camati Sakti geuningan. Sanggeusna deukeut ka hareupeun Jaka Sinangling katut ayu manganti. Dina sikepna anu hormat, Mbah Camati Sakti harita cumarita. Pangapunten yo, hampuranya. Kula upama datang ngaganggu kana ketenangan, oge kurang sopan. Sejak unduk tumaros ieu teh yo manawi uninya. Kula teh keur milarian anu jenengan Jaka Sinangling sareng Ayu Manganti. Jaka Sinangling jeung Ayu Manganti pada neuteup antep ka Mbah Camati Sakti. Kawilang kaget oge, da pugu anyar pinanggih jeung eta jalma anu nanyakeun maranehna. Ayu Manganti harita gancang ngawalon. Oh, abdi Ayu Manganti ki. Ieu pun lanceuk Jaka Sinangling. Sate atuh salira teh. Kula diutus ieu teh yo. Samuhun, kuramana Jaka Sinangling anu katelah Sirawing. Sejak aya anu ditugikeun sareng penting pisan saurna teh. Jaka Sinangling jeung Ayu Manganti silih teuteup. Jaka Sinangling jadi penasaran hatena, terus harita nyarita ka Mbah Camati Sakti. Nah, di mana kitu? Ajeuna pun Bapak teh ki? Tuang Rama teh ngantosan di hiji tempat, ngantos kasumpingan salila duaan nya. Aya hal penting anu sejak didugikeun saurna teh nya. Tumali eta hal teh rahasia sifatna. Mung ukur bade ditugikeun ka salila duaan. Omat nu sanes mah ulah diwartosan cenah. Malah Saraswati oge ulah diwartosan. Margi anu dipercanten ku palawing teh mung ukur salila duaan kitu tah. Jaka Sinangling jeung Ayu Manganti ting haruleng sakedeung percaya oge manehna kana caritaan Mbah Camati Sakti. Sabab Sirawing keur indit nyilidik ngeunaan si topeng mayit. Buah bener aya hal penting anu rek ditepikeun. Kitu ceuk pikirna Jaka Sinangling jeung Ayu Manganti dina waktu harita. Ayu Manganti harita terus nyarita deui. Canten, di mana atuh abdi sareng pun lanceuk kedana pangan pun Bapak teh ki? Semuhun manggawe sareng ayeuna nya. Margi kitu amanatna tuh ngelama oge, wayahna cenah jejeran baturan sina datang ka dieu. Kitu oge upami salira kersa. Ulangan ukur darman nepikeun amanat di sepuh salira kitu tah.
Ayu manganti jeung Jaka Sinangling teu ngarasa curiga saeutik oge ku sikep jeung caritaan Mbah Camati Sakti si setan galunggung. Ayu manganti ngareret ka Jaka Sinangling anu jadi salakina. Kumaha Kang, penting pisan rupina ieu mah. Urang tepangan be atuh. Nya jelas, perlu ditepungan ieu mah ku urang Ayu. Mohon mangga atuh, upami kitu mah urang ngabujeng ke tempat dimanapun Bapak ngantosan Ki. Geus kitu mah tiluanana terus arindit. Mbah Camati Sakti si setan galunggung lempang ti heula sasatna manehna anu nyaho di mana si Rawi ngadagoan. Mbah Camati Sakti memang ngahaja mawa Jaka Sinangling jeung Ayu manganti ka lebah tempat anu sepi supaya di mana dirina ngalakukeun tindakan nepikeun ka ayana kaributan moal aya pangeuseup lemburan anu nganyahoankeun kana kajadian. Ke tempat anu dituju. Kawilang kaget oge Jaka Sinangling jeung Ayu manganti. Sabab didinya tetela eueuh sasaha. Si Rawing oge teu nyampak aya didinya. Eta tempat teh tetela kawilang jauh oge ti pilemburan. Ayu manganti gancang harita tumanya ka Mbah Camati Sakti. Geuninganna teh sasaha Ki? Sanes ngantosan di dieu Parawing teh. Mbah Camati Sakti si setan galunggung ngekeh seuri bari terus nyarita deui. Memang si Rawing moal aya di dieu. Sabab dibawa ka dieu teh ngahaja supaya tempatna sepi jeung jauh ka lembur. Urang bisa ngomong anu bebas di dieu mah nya. Bisa katingali ayeuna mah ku Jaka Sinangling jeung Ayu manganti. Sikep ejeng caritaan Mbah Camati Sakti anu tadina hormat ejeng sopan teh robah beda jauh pisan. Jaka Sinangling netep seukeut ka Mbah Camati Sakti terus nyarita. Naon maksud anjeun anu sabenerna Ki? Saha andika anu sabenerna? Saha kisanak? Dewek anu katelah si setan galunggung atawa Mbah Camati Sakti deuleu Jaka Sinangling. Naon anu dilakukeun ku dewek ayeuna ukur reka perdaya supaya bisa laluasa dina mateni maraneh duaan deuleu salaki jeung pamajikannya anu memang kudu aja ku leungeun dewek sia deuleu kaharti. Ayu manganti jeung Jaka Sinangling puguh be jadi nafsu. Lain baik geus ditipu dilejokeun ku Mbah Camati Sakti, tapi maranehna duaan geus dihina make jeung rek dipateni sagala rupa. Ayu manganti harita nyarita deui bari nembongkeun sikepna anu tandes. Da puguh urusanana, andika make jeung rek ngabinasa sagala rupa ka dari kuring duaan. Bet panggih oge kakara. Naon pasoalanana? Dewek ngalaksanakeun parentah ti si Topeng Majidnya eta pamimpin dewek. Maneh duaan kudu dipateni, dibinasakeun. Jadi henteu kudu nanyakeun naon pasoalanana. Dewek ukur ngalaksanakeun parentah ti si Topeng Majid deuleu. Jaka Sinangling jeung Ayu manganti jadi ngarti ayeuna mah kana ancaman bahaya ka dirina duaan. Mbah Camati Sakti jalma utusanana si Topeng Majid. Ayu manganti kadenge harita nyarita deui. Lancang temenan andika Mbah Camati Sakti. Kuring duaan make jeung rek dibinasa sagala rupa. Kuring lain satu atawa hewan make jeung rek dibinasa sagala rupa. Keur dewek eueuh urusan soal eta mah deuleu euy.
Nu penting pamajikan si Topeng Mayit nyatana laras anting menta hadiah mas kawin nyaeta sirah Jaka Sinangling jeung Ayu Manganti. Ku si Topeng Mayit eta pamentarek di componan. Anu saterusna mere parentah ka dewek teu. Jaka Sinangling sadar karena keayaan anu keur disingharepan. Jalma utusan si Topeng Mayit tangtu tahapan ajen pangartina teu bisa dianggap enteng. Lian ti eta tindakanana oge tangtu kejem ejeng telenges. Ayu Manganti jeung Jaka Sinangling pada gilig tekadna bakal ngalawan ngadu jiwa tibatan jeung kudu nyerah pasrah kitu bae ka jalma utusan si Topeng Mayit anu rek binasa. Mbah Camati Sakti si setan galunggung ngabagikeun paneteupna ka Jaka Sinangling jeung Ayu Manganti terus nyarita deui. Ayeuna tinggal kumaha maraneh duaan teu. Rek pasrah sadarah, eta leuwih alus. Teu kudu capek ngaluarkeun tanaga. Lamun rek ngalawan segala sayaga diri sia, henteu kudu maju saurang-saurang, supaya ulah kagok dewek dina ngalawananana. Leuwih hade maju babarengan, sor, maju sia duanana babarengan. Ayu Manganti jeung Jaka Sinangling puguh be, beuki panas hatena lantaran dianggap enteng kuno jadi lawan. Duanana ngebagi diri sayaga pikeun narajang. Ayu Manganti neuteup bari terus nyarita deui. Andika ulah sombong jeung takabur mah Camati. Kuring duaan moal make kudu mundur sasiku ngejat setapak pikeun adu harapan jeung diri Andika deuleuh. Kuring geus sayaga diri pikeun ngadu jiwa jeung Andika. Hade lamun kitu Ayu Manganti. Ngan sanajan ngalawan sakuat tanaga, geus jadi kapastian jeung jadi katangtuannya. Sirah maraneh duaan jadi hadiah mas kawin keur silaras anting. Nu mata buktikeun kamampuhan maneh duaan deuleuh. Jaka Sinangling jeung Ayu Manganti akhirna teu tahan deui amarahna. Meh dina waktu anu bareng, duanana maju narajang ka Mbah Camati Sakti si setan galunggung. Mokaha panarajang Ayu Manganti jeung Jaka Sinangling teu bisa dianggap enteng. Lamun seug lain Mbah Camati Sakti anu jadi lawana, piraku make teu kawalahan. Tapi Mbah Camati Sakti si setan galunggung jago kolot anu geus boga ngaran sarta puluhan tahun makalangan di dunia kajawaraan. Panarajang anu datang dipendung ku sapasang leungeunna. Keduk des. Dalideg. Jaka Sinangling jeung Ayu Manganti pada ngaranjuk kaget maranehna duaan pada malunur kadorong ka tukang. Harita katingali Mbah Camati Sakti si setan galunggung. Pancuh dina tangtunganana bari nyerengeseuri semu anu ngahina ka Jaka Sinangling jeung Ayu Manganti. Coba masih keneh aya kamampuhan anu sejenna pikeun neruskeun lumakunna ieu tarung. Atawa mending keneh serah diri. Ayo maju deui sia. Jaka Sinangling jeung Ayu Manganti memang geus nekad. Leuwih hade ajal jeung tibatan kudu serah diri kanu jadi lawan. Ayu Manganti neuteup kanu jadi lawan bari nyarita. Ulah wakata kabur Mbah Camati. Kuring duaan cantang teu eleh jajakeun ku Andika deuleuh. Urang teruskeun lumakuna ieu tarung sia. Hade lamun kitu mah hade. Supaya eueuh kapanasaran dina mangsana ninggalkeun pawenangan. Hayo sia. Pada maju deui, katrukeun sakabeh kamampuan maraneh duaan deuleuh. Hayo. Sadar anu jadi lawan lain jalma anu enteng pangartina. Jaka Sinangling jeung Ayu Manganti jadi leuwih ati-ati ayeuna mah dina nying hareupanana. Duanana pada sayaga diri, Mbah Camati Sakti si setan galunggung nyerengeseuri semu sinis bari jeung meletet terus nyarita. Dewek boga kayakinan. Ilaing duaan moal mampu ngimbangan ilmu dewek deuleuh.
sanajan nguras tanaga ajeng pangarti moal aya hartina teu bisi panasaran sok buktikeun ku si lain duaan teu. Jaka Sinangling nyarita dina sikepna anu tandes. Kuring lebih suka ngajampana jadi bugang Mbah Camati Sakti. Jeung tibatan kudu serah diri ka jalma seperti Andika, antek-antekna si Topeng Mayit. Taya bayana, lamun memang kudu ajal binasa kulengan Andika dina waktu ayeuna. Ayu manganti oge sarua dina waktu harita milu mairan caritaan. Jalma seperti Andika jago kolot anu teu boga utek jeung teu boga perasaan sabab daek diparentah ku si Topeng Mayit. Jago kolot anu eueuh ajena kangaranan tunduk ajeng taluk ka si Topeng Mayit. Hayo, urang tangtukeun sikep dina waktu ayeuna. Mangsa bodoh, rek nyapacot naon oge nya kumaha maneh eta mah. Nu penting hayo sia, maju deui sia, wani mah hayo. Jaka Sinangling jeung Ayu Manganti jadi leuwih ati-ati tapi bener-bener nguras tanaga ejeng pangarti sapinuhna gesan ngarubuhkeun anu jadi lawan. Sanajan dua nana terus ngarangsak ku jurus-jurus ampuh ejeng ngagunakeun tanaga lapisan sapinuhna. Tapi lawana nyata Mbah Camati Sakti. Kawilang jago kolot anu tahapan ajen pangartina memang disaluhureun Jaka Sinangling jeung Ayu Manganti. Buktina lain baik nyingkahan ejeng ngebendung satiap panarajang lawan. Satiap bantro kekuatan tanaga lapisan Ayu Manganti atawa Jaka Sinangling ngadaligdeg mundur ka tukang kadorong ku kekuatan tanaga nu jadi lawan. Dina runtuyan kejadian anu saterusna Ayu Manganti ngagero kaget ejeng nyeri waktu tonjokan Mbah Camati Sakti ngagedor kana dadana ngajadikeun Ayu Manganti ngabangkieung mundur ka tukang. Sukuk kiuk keduk das jebrot das. Ningali anu jadi pamajikan kebenangan ku panarajang nu jadi lawan. Jaka Sinangling jadi beki nafsu dina waktu harita maju ngarangsek Mbah Camati Sakti geus sayaga diri pikeun ngebendungna. Dak keduk des des jadi deui. Jaka Sinangling kadorong ku tanaga lawan ngadaligdeg mundur ka tukang tulang leungeunna linu asa potong. Dina kaayaan Jaka Sinangling keur ngadaligdeg mundur ka tukang Mbah Camati Sakti nyusul tepus ku panarajang anu susulan. Sanajan Jaka Sinangling sakuat tanaga nguras tanaga ejeng pangartina, manehna memang lain tandingan Mbah Camati